ningali sikap jeung ngadenge carita Nyai Manik bangun anu marentah jeung ngancam harita jaka cece si kipas pedang jadi kasinggung harita terus cerita kamu teh malah jadi kurang ajar. Eke disuruh pergi ngapain sih? Jangan urusin sinang bule. Kamu mah gitu aja ngomongnya, nggak pakai otak tahu? Gimana sih? Eke tadi udah bilangin silang bule bikin kampung kita jadi seperti sekarang gitu. Eke harus bikin mampus itu silang bule gitu. Kiragabaya ngareret ka Nyai Manik anu jadi muridna bari nyarita. Menggeus. Sakirana si jaka cece rek ngajak riributan mah langsung tina ku ilaing Manik. Pira ku ilaing teu mampu harubukeun si jaka cece lalaki nu jid awewe. Ragabaya ngapain sih? Malah menghina sama Ege segala rupa. Enggak. Ege enggak terima sama yang diomongin barusan. Jahara tinta ye kurang ajar kamu teh Kiragabaya ngomong seinai dewe. Aku sakit hati tahu. Nyai Manik nutup seukeut ka jaka cece si kipas pedang bari nyarita. Mengeus urusanna maneh mah jeung aing sajaka cece ngabandungan mah duaan anu eceuk deure. Mun maneh teu gancang ninggalkeun di patempatan sarua jeung hayang tarung jeung aing. Kamu teh meni sombong gitu, Manik. Itu mah sama dengan Nangtang bertarung sama Eke. Kamu jahara anggap enteng sama Eke tahu, Manik. Jadi kamu teh sih nantangin Eke untuk bertarung. Gemes. Eke harus kasih pelajaran sama kamu. Hasok bere pelajaran aing kumaha sia jaka cece. Dinu lega satarungna. Heya. Jorelat cilung Nyai Manik ngajorelat muruka tempatna anu lega. Jaka cece cikipas pedang ngajorelat nuturkeun. Dua jirim adu hareupan. Nyai Manik langsung mesat pedangna anu ngadaplok dina tongongna. Sedengkeun jaka cece ge sarua harita nyabut senjata kipas anu diselapkeun dina cangkeng belah kencana. Dicekelan ku leungeun katuhu terus mesat pedangna dicekelan ku leungeun kenca. Nyai Manik ngawangun pasangan muserkeun paneutupna kan wilawan betus nyarita. Maneh kudu ngarti jaka cece. Aing muridna Kiragabaya moal make kudu hese ngarubuhkeun lawan seperti maneh. Buktikeun kemampuan ilmu silat maneh jaka cece. Kamu teh beneran nantangin Ege bertarung, Manik? Halo kok gitu sih? Maka ngatain gampang kalahkan Ege segala rupa. Cuma satu kata, buktiin kau memang mampu untuk ngalahin Ege. Emangnya gampang? Seenaknya saja ku aing bakal dibuktikan saja katete. Tadah panajang aing. Heya! Jorelat cilung Nyai Manik miheulaan maju narajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi jaka cece si kipas pedang ge geus saga diri ti angalna harita gancang ngimbangan panarajang anu je lawan. Ningali anu je muridna geus tarung ayeuna jaka cece si kipas pedang. Harita Kiragabaya terus carita ka Uman Suroman. Murid dewek si Manik geus tarung ayeuna si jaka cece batur si laing Oman. Ayeuna rek kumaha sikap si laing ha? Makejeng dina tak mudak palu gede sagarupa. Coba sikap si laing ayeuna rek kumaha? Coba.
Aduh bugu kabalungan atuhku iya ki web sur web alah jika si ngajakan latihan jurus kasih kiwe bilang ke latihan arah lewit deket hubungan diantara orang sabab Oman bakal rendengan jeung Sukesi kumaha satuju aduh memang kudu sagancangna dilaksanakeun eta teh wah dewek asa ngobrol jeung anu purung jeung Seling Oman si lain bener-bener ngesalkeun sakulajar si Manik murid dewek lain ke latihan jurus koplok tapi keur tarung keur kaji kana rendengan pangatena sakarupana sia teh dasar buleg Seling mah si ganu ngahaja ngalilir ka dewek sia teh wah minum bandrek nah sok ngabibita wae di mana tukang bandrek kumaha jeung belum bebek dah dina waktuna pangantenan jeung Sukesi teh bakakakna lain hayam kampung tapi belum bebek aneh banget jadina naon diatur we kumaha ki web eta mah omat panggieunkeun eta panggieunkeun iket webnya itu dipake kulinya HD gitu eta jasa tujuh lah memang kudu sagancang nah dilaksanakeun anu matak tadi langsung tatuju ogenya satuju kan di web ya si lain kalau kamu nggak sapruk kamu karab si Oman goblok sia gancang ingkah ditindak saku dewek kira gabaya geus keseleun siga nama langsung harita ngawangun pasangan ningali kira gabaya ngawangun pasangan Oman Suroman kerung bari nyarita wah ki web ngajakan latihan jurus ngesian waktu bari nungguan Sinang Bule kudang tina sarena modedanya nah ieu mah nah ki web wah beres latihan jurus terus ngariung opatan satuju pisan atuh eta mah ki web bamun aya bari nginum tuak lah play si lain kalakang ngarung sangkaran dewe goblok jauh-jauh sia tina Ragabaya jadi web sur web latihan jurus sia Oman tapi tarung nyaan saja aing mah lain latihan jurus ya tarung ja aing goblok sia si lain memang kudu dibere pangwarah geus wani ganggu kana katangan dewek sia hayya Jorela cileng kira Gabaya miheulaan maju narajang sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang tapi kangaranan panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan mah matak aneh mun angin sameuran panarajangna nebak wa kana badan lawan syokhiu datang panarajang kira Gabaya Oman Suroman kageteun sabab panarajang kira Gabaya kawilang ngabayakeun syokhiu kejelang aplos Oman Suroman ngagajeng luncat nyingkahan panarajang lawan Oman Suroman ngawangun pasangan bari semu nyeng serikeun bari jeung musirkeun oge paneutepna ka kira Gabaya tos nyalita kunaon narajangna dinyakeun mohon bangga dinyakeun ki web kumaha latihan jurusna kudu tepikeun ka aya nu rubuh nah ki web manya teuing latihan kudu nepikeun ka rubuh kumaha kudu ngalawan dinyakeun wah lain latihan jurus ya Oman tapi tarung nyaan goblok mangkolo kawasi lain kudu gancang dirubuhkeun sia rasakeun sakurang ajar ngalieurkeun ka aing sakurang ajar heya Jorela cileng kira Gabaya maju di narajang ningali panarajang kira Gabaya anu beuking habayakeun harita Oman Suroman gancang ngagunakeun senjata palu gedena dipake ngadagor leungeun lawan
Kiragabaya ngarti senjata palu gede nu digunakeun ku anu jilawan teu bisa dianggap enteng. Gancang Kiragabaya narik Panarajang leungeun katuhuna anu rek hantam dada lawan. Sok hiu. Kiragabaya narik Panarajang leungeun katuhuna. Sedengkeun leungeun anu kenca rek hantem kana pigeulang leungeun lawan. Tapi Oman Suroman ge rikat harita ngagilirkeun badanna ka gigir bari metakeun palu gedena reka cagor kana silah lawan. Kiragabaya gancang luncat ka belah katuhun badan lawan. Bari suku katuhun ngasupkeun tajongan kana iga burung lawan. Kajelang sat kekegas. Gua alah iga burung wenang anjing Oman Suroman jawara gunung haruman ngagero kaget bainahan ka nyeri terus ngadaligdeg mundur ka tukang sababaraha rengka. Tapi Oman Suroman gancang harita mancuh gentang tunganana. Oman Suroman ngawangun di pasangan bari nyarita. Ada anjing kumaha wayana kudu bisanan ka nyeri. Ieu mah latihan jolo anjing. Lah kebina-bina teh teh kiweb. Ieu mah sarua jeung tarung nyaan ieu mah goblok. Baja latihan dinyakeun teh. Wah. Ngalawan aku nu dinyakeun. Soklah hari kitu mah. Ayeuna Oman anu maju narajang sia. Web. Web. Tanas sia ieu. Jurebat cilung Oman Suroman anu harita milaan maju narajang bari metakeun palu gedena ngarah kana anggota badan lawan. Kiragabaya gancang ngimbangan kana Panarajang anu jadi lawan. Manehna geus bisa ngukur sanajan tahapan ilmu silatnya leuwih punjul tibatan anu jadi lawan. Tapi pikeun ngarubuhkeun Oman Suroman tang tuwe teu gampang kitu wae. Sok hiuk nos. Panarajang Oman Suroman teu keuna kana tempat anu kosong. Ukur keuna ka tempat anu kosong sabab anu jilawan geus pindah tempat. Oman Suroman ngagentak luncat nu setepus ku Panarajang susulan. Senjata palu gedena rek ngacagor kana dada lawan. Sok datang Panarajang Oman Suroman senjata palu gedena rek ngacagor dada lawan. Rikat Kiragabaya narik badanna saeutik ka tukang balik terus ngagajeng luncat ka gigir. Bari leungeun kencana rek nyodok beuteung lawan. Gancang Oman Suroman ngarobah tata gerakna. Senjata palu gedena rek kahantam leungeun kenca lawan. Rikat Kiragabaya narik Panarajangna. Bari Panarajang leungeun katuhuna mubus nyusup ngahantam dada lawan geus teu sempat disingkahan ku anu jilawan. Sat hiuk cebruk lah anjing kabila-bila teh sia dinyakeun sia teh leungeunna goblok. Jangan anjing. Oman Suroman ngagerodi nahan ka nyeri bari ngadaligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Kiragabaya mancu dina tangtunganana. Nyelang ngarelet kalebah Nyi Manik anu jadi muridna anu harita keur ngimbangan Panarajang Jaka Cece si kipas pedang. Dua senjata digunakeun ku Jaka Cece si kipas pedang memang ngagunakeun jurus-jurus anu khusus. Ngajadikeun Nyai Manik ke sababaraha kali meh kabeunangan ku Panarajang Jaka Cece. Anu keur tarung masing-masing pada ngagunakeun kemampuan dirina pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Sedengkeun Nang Bule anu keur saretibra lantaran pangaruh tipung wangi panutup jiwa. Harita Nang Bule dina sarena bet ngimpi dipanggihkeun jeung Sirawing anu jadi akina.
Dina eta impian nang Bule jeung Silawing aya di tempat anu linduh ieu. Sabeudereun eta patempatan loba kekembangan teu beda ti patamanan we. Nang Bule jeung Silawing dari uksila pahareup-hareup dina luhur jukut garing. Dina eta impian si Rawing anu keur cumarita. Sanajan urang can kungsi panggih di alam lahirna. Tapi aki yang hidup ayeuna bisa patepung. Aki pepeling ka hidup. Bangsa sing iatna jeung ati-ati dina mangsana hirup rumingkang. Sabab kekuatan kejahatan bakal baruncul nang. Beuki ngalobaan. Apanan hidup gedang teu moal bisa ngantep kana setiap tindak laku kejahatan. Apanan sanajan hidup can manjing dewasa nyawayahna we. Mun ku Silawing kudu makalangannya putus Silawing teh dah. Nu disaurkeun ku aki ku abdi kahartos ki. Abdi nu gaduh ilmu silat memang tos sakedahna ngamalkeun ajen pangarti teh kanggo tulung tinulungan ka sasama ki. Sakumaha anu kantos dilakukeun ku aki dina waktu nuju makalangan di dunya kajawaraan. Memang sakuluna kitu na. Nya da getih aki apaan aya di diri hidup. Sok asabiraku mun tepikeun ka henteu bisa neruskeun tapak lacak akina. Waktu keur masih keneh makalangan. Apanan aya kalana kudu ngecageun heula kapentingan pribadi. Leuwih ngutamakeun kana kepentingan jalma lobana. Mohon kitu aki. Mudah-mudahan we abdi ge tiasa sapertos aki. Namun anu masih kene bingung teh ngeunaan milarian laratan pun bapa mohon ama angling ki. Anu dina waktos ayeuna mah disebatna teh Jakawanara. Dugikeun ka ayeuna abdi teh acan kengeng laratanana aki. Hidup tu kudu waka pengasarepana. Tuturkeun we gerentesna hate. Ka mana mawalengkahna suku. Ngan dina sajeruning lumampah di mana ningali aya tinakan anu ingkar tina keadilan jeung kabeneran. Wayahna hidup kudu wani pikeun nanjeurkeun keadilan jeung kabeneran. Nyaeta pikeun kepentingan balarea. Apanan memang kitu pancen jeung kewajiban mangsa putus Silawing makalangan mahna. Ya upami saur aki kitu mah mangga ki ku abdi bade dilaksanakeun. Bade teras we dipilarian laratan pun bapa mah ki. Kumaha gerentesna hate abdi pedah ka mana lumampah sajabina ti ngeunaan pun bapa anu janten emutan abdi teh. Ieu ki ngeunaan ki warangkas anu ayeuna ngawasa dunya kajawaraan. Numutkeun aki kinten-kintenna abdi bakal mampu moal kitu ki ngimbangan ajen pangartina ki warangkas. Eta anu panasaran keur abdi mah aki. Jawabanna mah engke heula. Nya. Teu heula aki muarek miheulaan anu boga-uga. Moal. Jadi teu kudu waka mikirkeun ngeunaan masalah eta nah. Sabab engke ge bakal tepi kana waktuna mun hidup diparengkeun kudu adu hareupan jeung tuarangkas.
jadi hampura we aki dina ngajawabna morek miheulaan anu boga-uga anu boga ieu alam jeung pangeusina kitu nya kitu tah kasih jadi ayeuna mah tong kamalinaan tina sare anu tibra hidup geus waktuna kudu lilirna sakitu heula we anu bisa ditepikeun ku aki dina waktu ayeuna mah dina eta impian geus nyarita kitu mah harita jirim sirawing ngiles leungit nang boleh jadi ngulisik lilir tina sarena anu tibra sedengkeun anu keur tarung katingali harita Nyi Manik mimiti kadeseh ku anu jilawan tahapan ilmu silat caka cece sigi pas pedang memang leuwih punjul tibatan ilmu silat Nyi Manik tapi sok sanajan bae jeung kitu Nyai Manik terus upaya sakuat tenaga sangkan teu nepikeun ka dirubuhkeun ku anu jilawan Syukyu pedang diradengeun kenca jaka cece rek nyabat kana beheung lawan rikat Nyai Manik narik badanna ka tukang saeutik bari pedangna dipake nakis pedang lawan Syuk tang meh bareng jeung bantrokan pedang harita kepretan senjata kipas anu muka ngahantem kana dada Nyi Manik anu geus teu sempat disingkahan sat hiuk cebret Nyai Manik ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang jaka cece si kipas pedang mancuh dina tangtunganana merhatikeun nu jai lawan baitus carita terbukti kan itu udah buktikan mampu masuki serangan sama kamu Manik rasain gimana sih ngajak bertarung malah serangan lawan yang kena menghantam dada kelasa kan kamu mah malu-maluin Eke Manik maluin aja Nyai Manik mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna sanajan dada masih ngerasa nyeri harita Nyi Manik maksakeun diri ngabangun di pasangan bari nyarita kanu jilawan Manik tong maka ngerasa geus menang angin jaka cece si Manik masih kena mampu jeung sanggup pikeun neruskeun ieu tarung kuring masih kena bisa mancukeun tangtungan ngandung harti kuring acan bisa dirubuhkeun ku jilawan ieu mah rupa kanyataan anu kabandungan ku maneh jaka cece kamu malah nyomongkeun lagi diri Manik Eke jadi penasaran sama kamu masih bisa tahapan bisa silat nanti kalau serangan Eke kena lagi karena anggota badan kamu ya nggak usah pura-pura masih mampu meneruskan tarungnya kamu teh Manik atau gimana itu cuma omong doang Eke udah bisa nebak lo udah mulai kulupas kalepes aing teu pura-pura saja Kak Cece tapi memang sebenarnya aing masih kena sanggup meneruskan tarung saya bakal mampu kalau bukan uji lawan ayeuna aing kalau bakal ngabuktikan tadasya hayya jurelat cilung Nyai Manik maju dina rajang dina ngalakukeun panarajangna leuwih ngaronjat gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dinyakeun syuhiu panarajang Nyi Manik beuki garang tapi jaka cece si kipas pedang geus bisa ngukur karena kemampuan anu jailawan sabab harita jaka cece lain bae bisa ngabendung nakis panarajang lawan ku pedang dina leungeun kencana tapi pikeun anu kadua kalina senjata kipasna anu nutup harita notog kana dada lawan Satyukang panarajang lawan dibendung ku pedangna Satyuk kipas anu nutup notog kana dada lawan panarajang geus teu sempet disingkahan ku Nyai Manik dina waktu harita
Sakyuk tatok gas. Nyai Manik ngagero semu anu ngajerit nahan ka nyeri bari ngadalideg mundur ka tukang sababaraha lengkah samemeh Nyi Manik bisa mancukeun tang tuanana. Harita Jaka Cece si kipas pedang ngepret nyusul tepus ku panarjang susulan. Dina kayaan keur ngadaligedeg di tarajangku anu jelawan puguwe Nyi Manik jadi kalabakan. Kepretan senjata kipas anu muka ngahantem kana pigelang leungeun katulawan ngajadikeun pedang lepas tina cekelanana. Set kepret jebredes. Saterusna Jaka Cece luncat ka luhur setengah badan, suku anu katuhu najong careham lawan anu belah kenca. Sedengkeun suku anu katuhu ngajejek dada. Ku ajelang sakyuk deges. Tajongan kana careham. Disusul ku jejekan kana dada. Kurang ajar. Nyai Manik ngagero sebu ngacerit nahan ka nyeri bari badana ngacengkang oreab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koreab kedebut Nyai Manik kurubuh ngabebengkang maring lemah. Jaka Cece si kipas pedang mancuh di dina tangtunganana bari merhatikeun nu jai lawan tos carita. Eke udah bilang kan sama kamu. Kagak mungkin menang bertarung lawan Eke mah Manik. Sekarang jadi kenyataan kan? Bener kan omongan Eke kan? Percaya kan? Eke buktiin kemampuan ilmu silat Eke lebih hebat dari kamu. Ya setelah Eke ya mampu, sekarang Eke akan mampusin sekalian. Jaka Cece can ngerasa puas siga nama mun teu ngabinasakeun nu jadi lawan. Jaka Cece si kipas pedang sagadi diri pikeun majuna raja ngabinasakeun lawan. Hei, Eke akan mampusin kamu Manik. Sebentar lagi lo modal. Rasakan Manik. Hei. Jorelat cilung Jaka Cece si kipas pedang. Ngajoelat rek ngabinasakeun Nyi Manik anu geus moal bisa ngalawan da puguh masih ngagoler can bisa ngoneal hudang. Tapi sameme panarajang tepi kana sasaran harita ngadadak aya cirim anu ngajoelat langsung narjang ka Jaka Cece si kipas pedang. Puguh we Jaka Cece jadi kageteun kapaksa harita kudu nyingkahan eta panarajang anu ngabayakeun pikeun dirina. Joelat sok hiuk ka jeleng. Jaka Cece luncat ka tukang nyingkahan panarajang anu datang. Cirim anu datang anu narajang ka Jaka Cece si kipas pedang mancu dina tangtunganana anu harita waktosna seebas.